warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui di SMTP sakumaha biasa tiap malam Jumat nampilkeun calung tiap kacamatan sakabupaten Sumedang. Ayeuna anu baris tampil Guntur Pananjung ti Kacamatan Tanjung Kerta. Yo, sakseni bae ku urang sadayana. Guntur Pananjung.
Assalamualaikum. Di rombongan calung guntur panayu sasaran kurang silih pikaheman atur salam sumangga wilujeng tepang yu hayu hayu urang sauyunan yu hayu hayu urang babarengan yu hayu ngamumule seni Sunda yu hayu mun teu kurang usaha tuh di ditu nu pungkal pengkol jalana nu ieuh diinduh tangkalan lingkung seni guntur pananjung kiwari kurang patepung lawung yu hayu hayu urang sauyunan yu hayu hayu urang babarengan yu hayu ngamule seni Sunda yu hayu menteku kurang usaha alah lamun teku urang usaha gitu da janten ku urang sadayana tangtos nanya gitu tak gitu sumangga atuh pamirsa sadayana pamirsa SMTP sadayana anu sami-sami manco tangtosna di payuneun tipina masing-masing anu di lembur anu di kota anu di mana we ayana aturan wilujeng tepang gitu Alhamdulillah. lagung ti payun panginten Kang Iles urang ngahaturkeun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Sampai mungguhing lantung linunturan waktu lunta linantunan mangsa jog we anjong kasaketeng wanci di mana dina waktos ieu urang sadayana ti lingkung seni guntur pananjung alhamdulillah tiasa nepangan pamirsa sadayana pamirsa SMTP anu eces pisan anu eces pisan tangtosna urang teh ngahaturkeun nuhun nya Kang Iles nya atuh utamina panginten ka SMTP na SMTP anu parantos di antawisna memfasilitasi dugi ka urang sadayana tiasa minton di ieu patempatan. Oke salajengna tangtosna KPSCS Kabupaten Sumedang anu disesepuhan ku kersana Bapak Haji Pajuyaman katawis Bapak Sekjen Bapak Karya oge hadir pokoknya maka sadayana Kang Karma oge hadir regreg kasadayana kapun dulur di dosa apa Haji Ujang Karma aya Pak Ujang Karma aya manco oh ta eta tah kitu dulur wing teh tah eta kru sadayana dikawit panginten direktris naon pupuhu lah di SMTP produser kru sadayana moal di wiji-wiji da bilih aya nu kalangkung eta oh Kang Ipok mah
produser kasadayana wae kitu urang teh ngahaturkeun nuhun oge KPS PSPB Kecamatan Tanjung Kerta PSBS eta PSBS Kecamatan Tanjung Kerta Bapak Ani Bapak Ibu Kepala Desa Nok Sumarni Pak Asep Dadayan aturan ngaturkeun nuhun tangtosna oge wilujeng tepang kasadayana para penggemar teh Ngatiasa wae para penggemar anu manco di SMTV nyangakeun aturan wilujeng tepang tangtosna gitu di bumina masing-masing maranco tangtos wilujeng ada rarepong pokona mah rarepong atuh ieu mah tah eta pasti asa ngimpi wi kumaha heeh tayang di SMTV dipenceng ku kamera heeh ini asa teu napa atuh mah sarua atuh tapi ku margi SMTV alhamdulillah urang tiasa panginten ngadeg minton di payunan pamirsa sadayana gitu gitu sadatar Sunda pokona mah anu kajangkau ku TV SMTV we anu eces pisan tapi ayeuna urang kieu pan urang teh bilih tepang di Pasampangan gitu supados langkung loma nya tah kitu urang ngenalkeun heula ngenalkeun heula ka pamirsa SMTV sadayana gerak kieu kitu lah tah urang ngenalkeun heula alah Kang Iles urang ngenalkeun heula siap nah kayak gini tawakuk anu kasuhun birih ngalaguna silung ampura anu katedah pilih sumbangan kapayan abdi ngedalkeun heula yuk urang ngenalkeun heula kasadaya pamirsa nami abdi Egi karesepna kulubuhui nami abdi Ilus nami abdi Saom karesepna goreng oncom nami abdi Pais gendol yuk urang ngedalkeun heula ti abdi para kanca yuk urang ngenalkeun heula kasadaya pamirsa nami abdi Egi karesepna kulubuhui nami abdi Ilus nami abdi Saom karesepna goreng oncom nami abdi Odoy kamu Pais gendol naon aduh nakaliwat Odoy, naik. Duleh can kenalkeun teh kumaha? saha Duleh ya can kenalkeun duleh kumaha teh? saha nu can ngenalkeun teh Ya, duleh teh can kenalkeun. Encan. acan cenah Egi, heeh Ilus, Saom, Edoy,
biar cik sebutkan gerak saha nu can ngenakeun teh Duleh tah ieu. duleh teh ti mana Ti Guntur Pananyung apa? geus eta teh geus ngenakeun jadi ngenakeun teh duleh ti Guntur Pananyung. sok ingat-ingat ya Namanya. Atos ya. geus berarti beres geus alah ngenakeun Aduh. Poho Mang Eroy nya. Aduh, gitu. pohonya poho. Malum sekolot gitulah. Ayo urang kapayunkeun bae dina lagu salah sawios lagu karya cipta diajar ku Tatur Teh Guntur Pananyung dina lagu Tanyakan Kihiang. Hujan poyan di langit katumirian warna-warni di remayungan keendahan barengan urang duaan harita lebat tanyakan hiang tapi kiwari kan saukuran paningeurang oh iya bergandengan hate sok nyapa lamun sebareng ngaliwat adinya lebah tanyakan hiang